Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damang kanca tepang deui kanca sareng Abah Awi rauh Kang Kevin. Mangga urang keureuy, urang padar, urang lajengkeun deui. Kanca dangu kumaha kasadayana, kanca Abah di sakuliah dunya. Nyangakeun birahi nu mawa pati. Biasana Superman. Kamari teh kanca parantos dugi ka lain nisnis teuing, tapi sanyana mah aya nu keur didagoan nyaeta Sumarna. Susuganan we beuting eta datang ngahaja ditungguan di luar supaya teu ngabarubahkeun anu di imah. Nah, dugi kadinya nya kanca, mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana sok padahal ari Sudrajat mah harita teh geus maregot jeung Sumarni ngan bangkili gawena teh jadi cilingcing cat kaluar kahayang panteg hayang ngabaturan Ibu Julaiha. Susuganan we benang diolo, tapi ari kawani eueuh sok sieun disemes bakuna mah teu ngarumasakeun maneh. Puguh we atuh tianggang nak keneh oge kusamiun teh geus kanyahoan aya nu keur cineluk hanapeun tangkal buah teu samar yen eta teh Ibu Julaiha. Begituna katayep bae samiun lalaunan bari dodongkoan sedengkeun katuhuna geus ngaragamang kana perah peso balatina. Lantaran sieun katempoun ku Ibu Julaiha samiun rikat ngalengkot kabelah kenca kakatuhun imah. Geus kitu jerelat jelong manehna ngaluncatan pager pakarangan dewad kanu rada poek ringkang pindah tempat milihan nu kakalangkangan ku runggunukna tatangkalan heg nempok ka kencaeun imah. Panenjona manco ka Ibu Julaiha nu masih keneh cungelik dina bangku hanapeun tangkal buah. Tara-tara tisasari randa gejul teh make ni sagala. Tapi aya alusna oge aing teu kudu susah-susah ngadongkrak panto. Samiun ngagarentes di jero hatena. Eta cucungik usung esangna masih keneh ngajeredog di dieu kitu. Samiun ngagarentes deui. Bari heg manehna malih ka belah kenca. Lantaran ti belah dinya oge sok dipake jajalanan ka dapur. Bakuna mah bisi aya nu ngarongheap ti belah dinya. Manehna geus tangtu bakal katohyan. Geus karuhan aman tayapi kahariwangeun. Heg panenjona manco deui ka palabah Ibu Julaiha. Manehna mikir. Nah Ibu Julaiha teh mending langsung bae disampeurkeun. Sakali digijos oge ku peso balati geus tangtu bakal terus ngusek dirinya keneh. Tapi kakara oge ngalengkah geus ngaregog deui. Hatena kurang pas da geus tangtu juringkangna bakal kanyahoan. Da geus tangtu Ibu Julaiha teh bakal ngareret. Puguh teu beda tinu dipapag ti hareupeunana. Mangka-mangka sajeroning diuk teh mes-mes ret nempuan ka jalan da puguh keur aya nu diarep-arep tea keur ngadadago Sumarna susuganan datang. Kukituna kapaksa samiun narik deui lengkahna bari ngarasa hariwang we deui bisi aya nu nempokeun ti jalan leutik. Lantaran mun kabeneran aya nu ngaliwat manehna geus tangtu bakal kanyahoan. Taya di jalan nu dianggap na aman, iwati kudu ngoreleng kabelah kenca.
nungkena jol kalawang dapur. Tah tibelah dinya mah kawasna moal hese-hese teuing. Komo lamun Ibu Julaihana disina nyamperkeun geus tangtu moal bisa kanyahoan ti jalan. Anas eta bisa kadengen kudu di jero imah. Teu naon. Da moal ngalobakeun teuing waktu. Pirakaning ngan ukur deuk ngagabreskeun peso balatina. Sakali gejos ge beres. Mikir kadinya teu talangke deui terus we. Samiun ngeteyep kabelah kenca. Bari ceuli teu oleh rancung ngadedengekeun bisi aya jalma nu ngulutrak kaluar. Sedengkeun udek diarahna sama sakali manehna mah teu ngabogaan rasa yen keur aya nu ngancam kana jiwana. Ibu Julaiha ongkoh-ongkoh we cineluk bari teu oleh ngareretan ka pelbah lawang pakarangan. Ngarep-ngarep nu tacan karuhan datangna. Geus teu nolih dikatiris sarta kakeueung. Pangaruh ngagedurna rasa birahi. Nu ajabanana deuk ditamplokeun ka Sumarna. Ku kitu teh mah teu dihurang, teu dikeuyeub, teu budak ngora, teu dikolot. Di mana geus kagelo ku asmara mah matak poho dina naon. Kumaha we nu keur beger. Carek paribasana dibelaan peuting-peuting kumareumbing. Poek-poek sumeleket kudu we datang maranan. Dibelaan kundang iteuk kakarayapan. Ngan bubuhan Ibu Julaiha mah pangawak awewe henteu ari nepi ka kitu mah ongkoh deui. Ceuk dina ajamana pasti peuting ieu Sumarna bakal datang lantaran kumanehna geus dijanjikeun tea. Mangka-mangka mun diukur ku ilahar lalaki mah biasana oge sok mohok ngorowek. Ieu mah komo da bari jeung dijanjian pasti bakal gawok norojol. Sahajalmana nu teu haripeut puguh deuk disuguhan pais lauk ciburuy anu geus kawentar cibuy sarta girinyihna. Ya sababna nu matak Ibu Julaiha nahap-nahapkeun maneh cicing di luar teu beda we tinu keur ngangin. Maksud teh di mana ngarongheam Sumarna supaya ulah ngagareuwahkeun kanu sejen. Bakuna mah bisi kanyahoan ku Bangkili. Ari Sumarni mah jeung Sudrajat teu dipikah riwang ieu. Lantaran itu ieu oge pada geus ngabogaan acara anu mandiri. Sok padahal nu dipika paurna teh harita keur cunglik we dinggona. Bari hatena geremet hayang ngabaturan Ibu Julaiha di luar. Sugan we nyiranda teh bisa dililindeuk. Sama mena meureun moal aya nu ngaharu biru. Moal nya we ari dunungan curak-curak terus-terusan. Ari manehna ngan ukur ngangin. Paling-paling ukur bisa mereupan di jero saku. Lantaran Ibu Julaiha terus ngampleng teu kecet-kecet. Jong bae Bangkili cengkat. Dagdagan Ibu Julaiha deuk disampeurkeun. Bari jeung hayang nyaho we deui naha keur naon ayeuna di luar teh. Persis barang Bangkili geus aya di luar, samiun ngarongheap ti belah kenca. Ogu we lain deui ngaranjugna. Barang breh mireungeuh aya ngobeleg-beg hareupeunana. Cidik jelema. Bari hate mah joteg we yen manehna teh moal salah deui usung esangna Ibu Julaiha teh. Kabeneran dibalas ya ku aing. Samiun ngagerentes di jero hatena. Perayam we kana perah peso balatina. Seret kumanehna dipesat lalaunan. Maksud mah deuk ditengorkeun kana tonggongna. Ngan sieun teu keuna. Baguna mah bisi teu meneran congona. Ku kituna katayep bae ku samiun disampeurkeun. Bari leungeun katuhuna geus ngangkang di luhur. Siap deuk digabreskeun kana beuteung Bangkili. Nu harita keur lenga-lengo nempoan Ibu Julaiha. Tapi kawasna bae Bangkili teh masih keneh hejo lalakon rambai carita. Harita masih keneh dipanjangkeun umur.
tekuhan teu ari gejring teh Samiun tijalikeun lantaran nincak batu buleun. Wogu we tumrapna ka Bangkili teu beda we teu bejaan. Gancang manehna mali ka tukang. Begituna pikeun Samiun mah geus teu kudu galobakeun di pamola. Suruduh bae manehna nyampeuk bari ngaheumbatkeun peso balatina. Ih, bangsat cenah. Bangkili teu kira-kira reuaseunana. Tapi najan kitu, manehna masih keneh kaburu ngageser ka gigir, bari langsung ngagilek malik nyerong ka belah katuhu. Maksud mah pigelang leungeun Samiun nu keur nyekel peso balati teh deuk diketig. Nu dibarengan ku nyebrutna perep kenca. Deuk dipake numpah careham. Rokaya gerakan Samiun teu terus kaneg. Manehna oge ngagentak malik bari nyebukeun peso balatina deuk dikuciwekeun kana kekemplong. Montongnya capek setan. Samiun nyarekan pinuh nafsu, bari perep kencana ngabarengan ngadius. Bangkili teu nembal, tapi ngagentak manehna luncat deui ka belah kenca, bari satekah polah nejehkeun dampal sukatuhuna. Cedak! Teu salah deui ngahanca puhu pingping Samiun anu belah katuhu. Cadah sia. Samiun nyarekan deui, bari badana ngajarigeug ka tukang deuk labuh. Sia ngaram jadah teh mah. Bangsat kotok. Bangkili males nyarekan. Sarta saeutik oge teu mere kasempetan. Sabot Samiun jajarigeugan keneh. Bangkili ngagentak nyampeuk, bari jeung nyebrutkeun pereupna. Cerot! Teu salah deui nyecep kana cukang irung. Samiun ngagerung. Bari kontan badana ngakeblug ka tukang anu saterusna ngagedebut nang karak bengkang. Tapi ari peso balati mah teu leupas pageuh dicecekel. Teu miceun tempo gabrug bae ku Bangkili dirontok. Bari langsung pigelang Samiun nu keur nyekel peso teh dicerek supaya ulah bisa meta. Sedengkeun leungeun Bangkili pageuh ngagegep beheung. Ogu we sakedapan mah Samiun teh nepi ka gegelgepan. Teu beda we tinu ti teuleum. Lantaran jalan napasna kacanet. Mangka-mangka ku Bangkili bari jeung terus didedetkeun satakerna. Tapi leungeun kenca Samiun masih keneh bisa meta. Sanajan bener manen harita beunang disebutkeun geus ripuh. Satekah pola ku manehna dirojokeun kana iga burung Bangkili nu harita keur nindihan manehanana. Tumrapna ka Bangkili nepi ka ngagurubug. Cekekanana lesot, tapi ngagentak pigelang leun kenca Samiun ditewak terus didedetkeun. Hehehe, ngejadog si hup. Ngadadak Bangkili ngagero, bari rikat nungkup sungutna ku leungeun kenca. Mana horeng sabot manehna nyarita bari ngahehe, Samiun ngagentak nyebrotkeun pelorna nu kental-kental semuleueur. Ku kituna Bangkili teh terus melag. Sabab dina ti corona aya nu genyal-genyal, teu beda we ti ongol-ongol. Hehehe, pek sia, geura nyata pek deui. Samiun bari ngagurinya, sarta tanta parah deui. Dan habak we perep kencana ditonjokkeun kana palebah palangkakan Bangkili. Aduh, Bangkili ngagero, bari ngajengkang. Sakitu oge masih keneh untung teu langsung ngagejrot kana kantong semarna. Cacakan lamun kena kana kanyut kunang tuturenan ti karuhun geus tangtu manehna bakal terus ngajahjar. Ya, modar si ayeuna mah setan. Samiun bari ngaheumbatkeun peso balatina nu memangna ayeuna mah geus bisa meta deui leungeun katuhuna. Deuk digabreskeun kana balikat Bangkili nu harita keur ngajengjehe. Rokaya Bangkili oge moal mikeun igana kudu dirak-rak teu pupuguh. Begitu ngagentak manehna ngagorentel. Hiu, cerep. Akhirna peso balati Samiun ngagabres kana taneuh. Bareng jeung eta ngagentak Bangkili ngagurinjal. Kilak malik ka Samiun. Nu harita keur semu-semu nyungkrud kabawa ku gerakan peso balatina nu ngageblos polos. Heat, cedak. Tenggelan leungeun katuh Bangkili ngahancap pigelang leungeun Samiun anu keur nyekel peso balati. Bareng jeung eta, hiu, cerot.
perep kenca Bangkili nyayang kana careham. Aduh, samiun ngagero blak we manehna nangkarak. Sedeng peso balatina mecleng kagaweungkeun. Kanca dangu sadayana ari Ibu Julaiha nu keur jongjon cineluk dina bangku. Mimiti nama manehna teh ngan ukur rungah ringeuh ngadenge nu blag-bliglug di palebah dapur teh. Tapi barang kadenge hoghagna nu silih carekan lain deui ngagebegna disangkana Bangkili meureun pasea jeung Sudrajat. Tapi naha Sora Sumarni teu kadenge-denge. Begituna teu talangke deui jung wae manehna cengkat dereg-deg we muru ka tukang. Mangganing harita teh samiun keur ngagurinjal hudang. Maksud mah deuk terus ngarontok kanu jadi lawana. Tapi ngadadak ngaregog lantaran kabireungeuh Bangkili geus ngajorelat nyamber peso balati anu manehanana nu geus ngagoler dina taneuh. Tumrapna ka samiun jadi ngadatangkeun gugup oge. Eukeur mah sasatna geus karebut sihih peso balatina jadi pindah leungeun ka Bangkili. Katamah deui harita teh tatangga Ibu Julaiha nu imahna rada beh tukang ngadadak ngulutrak kaluar. Teuing deuk kacai atawa memang lantaran ngadenge blag-blugna nu keur galungan. Kukituna pikeun samiun mah geus teu kudu panjang deui mikir. Teu antaparah deui beulenyang bae. Maena lumpat teu sirikna notog-notogkeun maneh. Jalana ngoreleng ka kencaeun imah nyaeta kanu aya tangkal buah nu keur waktu tadi dipake niis ku Ibu Julaiha teh. Ontong kabur sia bangsat. Bangkili nyorowok bari teu antaparah deui pelewar we peso balati teh dilempagkeun nu dijojo tonggongna samiun. Bareng jeung eta anorong heap teh Ibu Julaiha ti hareup nyeredeg ka pipir imah teu sirikna rurusuhan. Meh-mehan patubruk jeung samiun. Upama seug samiun teu rikat merengkot mah ka beulah kenca. Ieu teh beunang disebutkeun ngan ukur ditimbulkeun ku gerakan refleksna. Tapi jadi aya untungna oge pikeun samiun mah. Eta we ari manehna malengkot ari sebuk teh peso balati nu ditenggorkeun ku Bangkili nyampek mancokeun congona. Begituna geus teu bisa disingkan deui. Ari lol ari cereb we. Jadi ngahanca dadana Ibu Julaiha. Ibu Julaiha kontan ngoceak bari badana ngagaleong sarta dua leungeunna ranggah ka luhur. Cacakan lamun seug ti beurang mah piraku teu ebreh panonna ngaburileng ka luhur ngadadak mulan nembongkeun bobodasna. Blak. Ibu Julaiha nangkarak per. Dua leungeunna ngaleper bari sukuna kekejetan teu beda we ti hayam nu keur sakarat. Ibu, alah, tolong, bangsat. Bangkili gogorowokan, bari ngarasa reubasna mah geus teu kudu dicaturkeun deui. Cerik manehna muru ka Ibu Julaiha. Sedengkeun samiun mah jol we diantep anu terus meleteng ka hareup. Bangsat, tewak, pegat. Nu ngulutrak tadi teh nyaeta ngaranna Mang Odi. Pipilueun cocorowokan, puguh manehna oge nempoeun. Kop manehna kana barera tulak panto. Kajeleng tuturubun tina golodog. Tapi lain ngudag samiun. Da puguh geus teu katemong kalangkang-kalangkangna acan. Bari hongkong ngerasa paur we ngudag sesoranganan mah. Ieu mah kalah ka terus we seseleket naik kana pager. Muru ka Bangkili nu harita keur ngagugulung Ibu Julaiha. Nu kaayanana geus mandi getih. Sedengkeun peso balatina geus dicabut ku Bangkili. Kanca dangu sadayana ngadenge nu ribut-ribut di pipir. Sudrajat katut Sumari ngegentak kalaluar ti kamarna. Nu diburu-buru teh pangkengna Bangkili. Maksudna deuk di bejaan bari sina terus ditempo kaluar. Tapi kasampak teh suwung. Atuh nu di luar beuki recok. Lantaran tetangga-tetangga geus mimiti jul-jol.
Sawarehna pipiluun ngarurubung Ibu Julaiha. Atuh nu sawarehna deui ting serebet ka jalan leutik susuganan bangsatna tacan jauh. Kakara ge Sudrajat de kaluar. Nu ti luar kaburu norojol manten bari mayang Ibu Julaiha. Nu pikeun Sumarni mah ari ret, ari kontan we ngajerit. Lengerak we manehna kapaehan. Ku kitu teh mah saha nu tahan mireungeuh kaya nu jadi indung nepi kaboborot ku getih sakujur badana. Sot Ibu Julaiha digolerkeun dina dipan. Sedengkeun Sumarni regejeng we di bangku ku Sudrajat dibawa ka kamarna, dituturkeun ku Bangkili. Lain kumaha ieu teh Bang mimitina? Sudrajat nanyakeun. Bari hate mah lain deui gempeurna nyang hareupan kajadian anu saperti kitu. Oge anu datangna es tuning teu disangka-sangka pisan. Ku bangsat Den. Tapi keun bae perkara eta mah teu jadi soal. Ngan nu kudu dipikiran teh kasalamatan urang duaan. Bangkili ngajawab nang harewos bari teu boleh culang cileung. Ret ka Sumarni nu masih keneh kapaehan. Keke, nah kumaha kitu? Sudrajat kaget. Kayan urang di dieu. Pasti bakal kanyawan ku pihak polisi. Ulah-ulah urang duaan teh bakal kakeruan. Bangkili nyingsieunan. Sok padahal nu sanyana mah lain tina perkara eta-eta teuing. Tapi nu dipikasieun ku Bangkili teh tina perkara nu ngeunaan Ibu Julaiha. Pangna kitu kaayaan teh sasat ditimbulkeun ku pagawean manehanana. Geus tang tu bakal kakerebetna mah Bang. Jadi kudu kumaha tu urang teh? Can naon-naon Sudrajat geus muringis. Ku kitu teh mah geus ngarumasakeun jadi jelema salah. Ku polisi di Jakarta oge geus tangtu manehna teh keur diteangan. Lantaran geus tangtu dununganana bakal lapor. Manehna kabur bari ngagasab duit anu jumlahna lain saeutik-saeutik. Wah, teh di jalana dianti kudu buru-buru nyingkawe ti dieu. Tapi kudu bari babawaan. Meungpeung kaayaan di dieu keur sakieu gempeurna. Bangkili bari nyerengeh. Nya, bener mupakat. Jigo atuh ayeuna mah. Bebeja heula kanu aya di tengah imah. Abang jeung kuring deuk ka dokter kitu. Bari sakalian deuk laporan ka kantor polisi. Kan sadangu teu ngalobakeun ditatanya. Kojengkang we Bangkili kaluar. Kasampak teh nu di tengah imah masih keneh ngarubung Ibu Julaiha. Itu ieu pada ngasongkeun saran supaya Ibu Julaiha buru-buru dibawa ka rumah sakit. Suganan katulungan keneh. Atuh pok bae Bangkili nyarita yen manehna jeung Sudrajat deuk neang dokter ka kota. Sedengkeun ari Sudrajat harita teh keur kakaratak di kamar Sumarni. Sakabeh barang perhiasan bes-bes we kumanehna disakuan. Malah nu harita aya di Sumarni oge kumanehna dirangsadan kabeh. Beres di dinya kojenggang Sudrajat kaluar. Langsung tuluy ngageblus ka kamarna Ibu Julaiha. Di dieu mah leuwih mucekil. Sajabana ti perhiasan teh duit oge aya ratus rebuna. Teu disasakeun sapeser. Es tuning dikukud kabeh. Geus koredas mah ngagentak manehna kaluar deui. Kawas nu heueuh we. Pok manehna nyarita ka Mang Odi. Mihapekeun imah lantaran manehna deuk ka kota neang dokter. Geus kitu mah kojengkang we manehna katepas. Nu saterusna ngagejlig kaburuan bari dituturkeun ku Bangkili. Tekung sirila nya Sumarni eling deui tina kapaehanana. Mimitina mah manehna kalah kang huleng bari rucang-riceng kawas hudang sare. Ras kana kajadian tadi ari Korejat jeung we manehna tuturubun ti luhur ranjang beregdeg we kaluar ti kamar. Breh indungna masih keneh diriung-riung ku tatanggana. Ibu. Dregdeg manehna muru. Gabrug bae ngarontok bari nyuuh. Marengan Cipanon nu terus murubut. Ngabaseuhan nu jadi indung.
Nu kaayaanana geus sakitu payahna. Empes. Bangun nu keur ngadago-dago panyaur tinu agung. Lantaran lamun seug ditilik syariat nama Ibu Julaiha teh geus moal bisa katulungan deui. Ibu, aduh ibu, kunaon atuh ibu teh? Ieu Marni ibu, nu sing hawatos ka Marni. Saha Marni pamya ibu ngantunkeun. Ibu. Sumarni terus midangdam. Bari kumapang sasambat kanu jadi indung. Ibu Julaiha ngaharekang. Beungeutna muringis nahan ka nyeri. Ibu, Marni ibu. Sing hawatos ka Marni ibu. Bu. Sumarni bari terus manehna nyengkatkeun sirahna. Kaayaan Cipanon terus murubut juuh teu beda we ti ngagayerna Cihujan ti isuk jedur. Teuingeun Bang Kili kaniaya ceklek kerlek les bae ngan sakitu-kituna sora Ibu Julaiha anu kaluar anggeus nepi kana patina. Umurna dicandak deui kunu kagungan. Ku kitu teh mah banda sasampayan umur sasampiran kabeh-kabeh aya dina kersaning Gusti Nu Maha Kawasa. Ibu, mana aku cegat-cegat ibu. Ibu. Sumarni ngajerit bari les deui we manehna kapaehan nu ngadua kalian. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sakur nu aya di dinya pada saur manuk ngabarengan ngalingkupna panon Ibu Julaiha nu ditutupkeun ku Mang Odi. Rup layon Ibu Julaiha dirurub ku samping kebat. Sedengkeun Sumarni terus ngajejer teu inget-inget. Pada ngagarulung bari diceuceuhan embun-embunanana. Kanca dangu sadayana. Waktu Samiun ngabalecet tea ti pakarangan imahna Ibu Julaiha. Hatena mah lain deui ngarasa kagetna. Eta ku ngadenge Ibu Julaiha ujug-ujug ngoceak. Sok padahal harita teh kumanehna teu dikukumaha. Ulah boro-boro make hayang nandasa. Lantaran nu dipikiran teh kasalamatan dirina pribadi. Untungna ngan ukur kacerek deleg. Tapi cilakana kumaha upama pesobalati teh digabreskeun ka manehanana senjata makan tuan atuh. Sanggeus manehna gajleng ti jero pakarangan. Teu terus ngagunakeun jalan leutik. Ora aya nu ngudag mangkani geus kadenge gorowokna nu ngabangsat-bangsat. Tapi manehna langsung mentas ka katuhun jalan norobos ka jero kebon. Dina njogna ka jalan gede. Pernahna geus rada jauh oge, 3 leutik sesimpangan ka lemburna Ibu Julaiha. Hatena rada teteg meusan lantaran tetela taya nudag. Teu ujug-ujugana beca. Tapi ngagedig we heula mapai-mapai nu rada tiiseun. Anaras inget
kana peso balatina. Kebag teh ngarasa reuas anu pohara. Sok sieun peso balatina dipake aksi. Kok kituna geus moal bisa dipungkir deui. Yen nu disangka bangsa teh manehanana. Anaheg teh terus gagaro kana sirahna. Sakadar garo-garo teu ateul. Lantaran ku bingung teh ya. Bet tambah ngajadikeun reuas. Lantaran kakara kanyahoan, kopeahna eueuh. Nah tinggalin basah keur galungan atawa murag waktu manehna keur kukurubutan di jero kebon. Bisa jadi. Tinggalin waktu tadi galungan. Kayak kieu mah matak cilaka. Samiun ngagarentes di jero hatena. Greget kana sirah beki kerep. Tapi sugan we si Julaiha apaleun. Ku kituna ka aing moal nyangka deuk ka bangsat atawa deuk ngarugahala ka manehanana. Paling-paling oge disangka biasa deuk barang penta. Ku kituna moal nepi ka dilaporkeun. Cenah upama nepi ka terus ujrut sarta nepi ka didatangan ku pihak polisi. Pasti peso balati jeung kopeah mah moal ditembongkeun. Da upama seug jadi perkara teh manehna oge tangtu sieuneun. Sieuneun kabawud rambat kamale. Samiun ngagarentes deui. Plong hatena rada ngemplong meusan. Geus kitu mah ngagentak manehna neangan beca. Tapi sanggeus datang ka imah nu dianjrekanana, hatena bet jadi sesebelakan. Ketugna jajantung asa jadi kerep. Teu kaharti. Nu eta hate aing jadi sesebelakan kieu. Kawas-kawas kira-kira goreng yeuh. Samiun bari gulang-guling dina tempat sarena. Kawasna bae. Kapangaruhan ku kajadian bieu ieu mah. Moal aya nanaon. Lantaran tanggung. Si Julaiha pasti moal wanieun ngagugat ka aing. Samiun ngupahan maneh. Ngan tadi bebengokna nu ngajedog di si Julaiha. Nah saha cenah. Teteh lah mangklukna teh lain urang dieu. Hate Samiun terus norowecok. Jeung siga ngan saurang deui. Lantaran jalmana eta keneh. Kawasna siga sebelahan teh terus monok moek tah. Digogoborogna si Julaiha. Kagara sidik bener. Kana dodongesna teu beda we. Teu kunyuk jengkoleun. Samiun bari jebi nyeceleh bangkili. Dumeh rupana beregud sarta kumisna ngajedig matak sieuneun budak borangan. Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang, tenden di Handelem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.